Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang penting ulah wale, bisi nakaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan rajanya Krawati, teu bisa nyingkiran pati. Karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakonan salat. Kaduhung liwat kalangkung, tara nyembah ka yang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu meunang embung. Urang bakal dilungsur ku sifat Ghafur, malaikat nu ngalungsur, aduh abdi palahur. Masya Allah mata kelar, di akhirat kabeh gelar, tina pakuburan ngencar, karumpu di alam masyar. Ari ngaran masyar eta, palataran anu rata, panasna poe harita, panon poe 7 hasta. Henteu aya ieu-ieu, pikeun urang tempat nyuu, salawasna ge pakewu, nguping neraka ngaguru. Awak urang dirangsadan, henteu boga papakean, gawe ngan ider-ideran, neangan anu nulungan. Tidinya tuluy digiring, sina nyorang cukang ramping, seukeut alabatan pedang, lembut alabatan rambut. Dihandap seuneu ngagolak, lega namang implak-implak, sahe yapi awak asak, seueur anu ting koceak. Kafir jeung pasek ngaromong, bener nabi teh teu bohong, geuning ayeuna katembong, ngan urang anu bedegong. Bareto mah teu percaya, sugan teh ngan ukur beja, ayeuna mah teu sulaya, pahla siksaan aya. Aduh indung aduh bapa, kutan teh kieu karasana, jalma anu doraka, kudu asup ka neraka. Elingkeun ieu pitutur, ka sakabeh dulur-dulur, elingkeun siksaan kubur, urang teh ulah takabur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.